Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kolibu jeung bakal balik si jalma ila ahlihi ka kulawarga si jalma fil jannati di mana? Di surga. Masruron barina anu dibungahkeun bidalika ku itu hisabaya siro. Bersambung tina ayat sebelumna surat Al-Insyikok ayat 8 nyaeta bersambung tina ayat sebelumna teh ayat 7. Dina ayat 7 yang berbunyi fa amma man utiya kitabahu biyami nih duduk. Jing sing saha jalma anu buku catatan amalna dipasihkeun ti beulah katuhu pasaupa yuhasabu hisabayasiro ayat 8 maka eta jalma nu buku catatan amalna dibikeun ti beulah katuhu teh bakal dihisab kalawan hisaban anu gampang. Terus ayat 8 nu di logat neme wayang kolibu ila ahlihi masruro eta jalma bakal balik ka kulawarga na di surga bari bunga katepang lamun kulawargana sarua asup surga. Bae saha wae kulawarga teh saha wae dulur tuluy bidadari anu cureleuk panon inung bapa aki nini buyut bao anak incu kete bakal kumpul di surga lamun teh mah eta nu disarebutan bieu teh adalah ahli surga. Paham dipaja de alki saha anu bakal dihisab kalawan hisaban gampang teh wahwal mukmin jalma anu beriman. Kumaha hisaban anu gampang teh bentukna nyaeta ditinggalikeun ditontonkeun hanya ditontonkeun amal perbuatan nana sae jeung awona tah ieu amal sae anjeun tah ieu amal goreng anjeun ngeun pas dina nalika ditinggalikeun amal goreng ditinggalikeun we hungkul teu dikukumaha teu di banyak pertanyaan teu banyak perdebatan itu namana hisabai yasiro. Cek dina hadis man nukisal hisaba halaka saha jalma anu hisabanana disulitkeun maka bakal cilaka. Berarti sabalikna sing saha jalma anu hisabanana yasiron digampangkeun maka bakal moal cilaka kalahka bakal bungah.